naon ieu kedah terjadi ke diri abdi. Abdi teu kiat ari kedah ngahiji sareng pamaget ku abdi teu dipikanya amah. Hampura abdi ya Allah. Biasa aja. Jika si Neng Sinta. Wah, rek nah tanya. Diri gitunya, diri. Mikir. Laporan ke Pak RT ieu mah. Neng pada naon? Istighfar neng. Pada naon neng teh? Nepikeun ka at ngalakukeun hal nu tidak terpuji gitu teh. Neng hafal eta dosa. Eta teh teu disukai ku agama teh neng. Neng percuma ayeuna salat tiap waktu. Ayeuna neng ngaji. Ayeuna hamsa ukur bade rek kieu. Percuma atuh neng, nanaon oge aya solusina masalah mah. Itu cukup ku frustasi, itu cukup ku bunuh diri. Neng oge apal kan mun eta teh sae teh, mun eta awon teh apal. Naon neng teh? Apakah gara-gara masalah iya dijodohkeun teh? Dari hati mah terbiasa di pohon hari nu alim alim. Nya sih aku ngerti. Cuma pan mengertilah situasi jeung kondisina kan kieu. Ayeuna kan posisi mama sareng bapak neng kan ngajodohkeun neng. Sedangkan kan teresepeun ka AA. Mungkin neng dia jalan terbaik ke urang kan namina cinta sejati maneh terkedah memiliki tapi di hati tetap aya bae urang tengah hiji nu penting hati urang ngahiji neng ayeuna neng lamun teu nurutkeun naon nu dipika hoyong ku sepuh neng durhaka kan neng dosa sedangkan neng kan ngarti lah sekedik-kedik mah kana agama hargaan we ayeuna mah kumaha saur sepuh nya mah sanes teh nya cuma kan kumaha situasina keur kieu. Wah, bener. Ayo naon? Uang laporan ke RT, aya di asli. Teh, ayah sinok nuker itu
bunuh diri. Saha. Sinok Sinta. Ka bener. Sinok Sinta. Yang baru udah kumaha ya? Buah teh, pai manten. Ulah yo manuk. Bu. Kak. Iya, Gitu. sendal. Pai manten mah. Ayo. Cuk saha itu kapan bohong? Mana cuk saha? Si Bajai tadi teh. Tadi mana bunuh diri teh. Tadi mah geus kieu. Oh, geus kieu. Oh. Geus ayo nama. Ayo tuh. Saya sampeurkeun. Sampeurkeun. Iya sih. Iya teh. Oh, bener iya. Bener iya teh. Ayo tekan tunan naon? Tadi mah udah geus eta teh. Geus naik ka anu kitu tuh. Naon Jai? Naon? Henteu ieu si Neng tadi mah geus naik. Naon teh? Kata deui dah kieu. Oh. Lain ngadenge teh cenah si Bajar bunuh diri. Nya kitu Neng. Tadi mah geus kieu yo. Itu. Tadi mah kieu. Asa ancip. Kuan teh. Tulis alwelin mah Oh, temen kesaleting, ada kesaleting. Celana nu saha ieu? Teh ieu. Anu, bisa ukuran. Ada hal tiap bulan menang eta teh. Ya geus enak ya bae ejangnya. Ya daripada dia nu sepi, da buat cai. Ini kan udah ka baru nih atau bantu. Yang ya Bajar. Daripada si dia dapat cai. Ada mulai kak, tetap kece. Balik. Yo. Kadenya hati-hati. Mohon. Nyantosnya ayo usnya. Jajapeun. Hah? Terus yang dirangnya. Menira. Nyantosnya barang di jalan awe da ieu sarah. Aduh, kemarin aku udah kenal, harap pikir. Kemarin gak udah diimat gitu. Siap, Harus enggak kain di dia. Saya menirasa siap, menirasa kalian di desa. Ayo. kemarin. Hari mana celana ganti-ganti. Main masalah celana bro. Nah, masalah copetan sia. Nah sih, hari ini bunuh diri nih. Benar dok. Nyanyi tunangan dan kasihan. Gara-gara si Nono sih. Nah, Beres itu mah tadi pak. beres suka mari. Nyanyi beres gitu mah beres apa? Ayo, Gus. Beresin, Pak. Anjir, ini runtuh dari berang, ampun. Kalau udah ada masalah tadi. Sip. Wah, kunaha, Sip? Runtuh, aduh, suara aja, oi. Aduh, ada berang. Ada ini ku barang aja sih. Gus. Kunaha. Ku
babak bata. Oh, penting. Kumain na karasan aku mah. Dan. Oh, ngomong-ngomong udah kopi. Oh, sok aya kopi masuk lah. Aya? Heeh. Aduh, Kayang teh jeuna. katanya ya koy. Alah, ya. Lain-lain ngomong-ngomong ya kumaha urang keur berang euy. Aduh, ya untung selamat kata budak. Untung aya. Paling dewek anu nyabejaan ka urang. Oh, di jalan teh nya. Oh. Aduh, deg bol hate mah aduh. Lain ayeuna kumaha cenah kelanjutan nanti. Lanjutan. Heeh. Nah, mau budak orang berapa lu ini bae. Bisi aya kabar di Sinonosna gitu kumaha. Teuing sah apa saya tah? Aya Sinonosna kandinya ayeuna nya. Tuh, yang budak teh nanti. Biasana sok aya ka dieu sore. Aduh, jadi untuk Gak sabar. Aduh. Mana Ridang? Oh, iya udah nama kadia. Kumaha. orang yang maksakeun barang-barang. Palingan kurang motor gitu. Tangkap pokok kasareting kita tangkap muka. Tangkap merogro carana. Lain gitu nos. Keur beurang teh kumaha sabenerna teh caritana teh. Oh, biasa sama anak muda. Wajib pengalaman mudanya. Lainnya sih urang soalnya nu ngadeuleum mimitina Oh. dirarowan. Cek buat hati. Boleh naonnya? Hansip keur nyeri huntu gak aduh maksakeun. Melah. Biasa panjai. Anu hari teh putih. Oh. Balik ke musola. Nya lain urang mah nyaho asal kumaha bisa jadi kitunya. Kamarena Sampai deui. Udah kayak kata tadi teh aja. Ada. Itu orangnya kesarua keliwat. Daun sama mereka teh orangnya panggil. Ada waktu itu cemberut baik orang ditanya teh. Itu sih kurang mah naon len gitu. Itu naon bungki gini. lain dah keur harita aya kabar cenah diriungkeun di RT teh geus beres. Kereskeun euy. Ini ya. Bro, itu jika namanya udah ngataran ada nanas teh. Nya. Bener. Ayo kumaha? Bang Mehmet loh. Ada so. Pop, cicing. Cicing. Waduh. Cabut noh. Aduh, budak baru sumber sahan. Ya, itu, Sip. Lain kek. Aduh, itu demi jiga si itu mas euy. Jika budak nu tatangga lembur teh nu kamari. Oh, siang. Oh, aya ka dieu deui. Kumaha teh? Ayo. Kumaha. Ayo. Topi. Oh, bener sih bawa. Cakep PR.